Weh, sok Kenaon man lamun Ah, ya biasa we keur ngabayangkeun gitu jadi juragan urang teh. di juragan naon? Ah, juragan naon we atuh beas-beas gitu. Di mana aya kapusing gitu urang teh. Kari umroh. Atuh hayal teh ulah tarik teuing ning kana mah ngarok heula. Di kopi heula na. Lah kabeneran teh. Neng heuna Si ti kopi lah Kopi lah, geura. Di mana? eta geus di pos eta sapang ieu. Geus nanyakeun pagawean. Aya. Heeh, wo kan. Mereka kurang-kurang jentul kieu teh. Pagawean eueuh. Pangabutuh loba Tapi pusing. Pada itu ngalamun mah atuh jeung ngalamun tarik kain jadi juragan mah moal ge atuh kacapaian. Saya teh gawe teu bisa gitu. Jangan kaditu barang siar hese. Ya ngulang we urang teh. Emang sih aku zaman ayeuna tengah bisa nih hese na gawe teh. Gawe ka di kan urang teh. Ku zaman ayeuna mah bener. Hese lah kana segala-gala teh. Aya hiji jalan tapi yang gawe kitu mah euy. Naon tah sugan we ieu mah aya pencerahan gitu urang. Aya ya pencerahan hiji. Yang gawe ngeunah. Heeh. Moal duit, KPT, gampang gara gawe teh gara sok. Atuh kudu modal heula eta mah. Ku zaman ayeuna mah Ku modal eta teh nu eueuh teh keur udah belajar menta. ampun nih wadah.